Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dina hakna Gusti Allah ta'ala non alil musifat ilmu wahya sareng ari itu ilmu eta sifatun sifat maujudatun anu aya itu sifat qadimatun anu qadim itu sifat qaimatun anu tetep itu sifat bidatihi ta'ala dina datna Gusti Allah ta'ala ya alamu halna uninga itu Allah biha kalawan itu sifat al asya kana pirang-pirang perkara minal wajibati anu tetep tina pirang-pirang anu wajib wal jaizati sareng pirang-pirang anu wenang wal mustahilati sareng pirang-pirang anu mustahil ala wajhil ihatoti bari netepan jalan ngaliputan alama kana perkara hiya ari itu asya eta alaihi netepan dina itu matafsilan kalawan perincianana fayalamu mangkau ninga itu Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah wa ta'ala sarang maha luhur Allah makana perkara la nihayata anu taya antekna eta maujud lahu dina itu tafsilan karawan perincianana kakamalatihi sapertikeun sifat kesampurnaanana itu Allah wa anfasi ahlil jannati sareng pirang-pirang napasan ahli sawarga fata'likul ilmi mangka ari cumantelna sifat ilmu eta wahidun anu sahiji tanzizun qadimun tegesna tanzizi qadim hartosna ngaluluskeun anu heubeul bahwa mangka ari Gusti Allah taala eta alimun anu uninga bijamiil maklumati kana sakabeh pirang-pirang anu dikanyahokeun muhaitin tur anu ngaliputan bijami'i makana sakabehna perkara yajri anu berjalan itu tahta nahwi mil aradi anu tetep dina hanapeun dasar bumi ila alas samawati nepi ka luhurna pirang-pirang langit la ya'zubu tasamar an ilmihi tina sifat ilmu na Gusti Allah naon misqalu darratin saberat sireum fil ardi anu tetep di bumi wala fis samai sareng tesamar anu tetep di langit bali alamu balik tauninga Allah dabiban namlati kana ngarayapna sireum as-sauda anu hideung itu namlah alas sohroti luhureun batu as-soma anu hideung itu sohro filaili dina waktu peting adulama anu poek itu lail bi ilmi qadim kalawan sifat ilmu anu qadim azali anu bangsa ajali lam yazal anu teu eureun itu Allah eta mausupan anu kasifatan bihi kalawan itu bi ilmil qadim fil azalil azali di azali na azali la bi ilmin lain ku sifat ilmu mutajadidin anu anyar-anyaran itu ilmu mau supintur anu disipatan itu ilmu bil hululi ku manjing wal intiqali sareng narima pindah fala tatanaha mangkan teu aya antekna mangka teu aya tungtungna naon maklumatuhu anu diuninga ku Gusti Allah wadiduha sareng ari lalawanana itu sifat ilmu aya sifatul ilmi tegasna sifat ilmu eta al jahlu bodoh faidatun hartosna ari ieu eta faidah saiji ta'likul irodati ari cumantelna sifat irodat eta tabiun anu anut li ta'likil ilmi kana ta'alluqna sifat ilmu fit ta'aquli dina mikir-mikir faqat ngan sakikituna la fil khariji henteu dina buktina li anahuma karena sanyana itu sifat irodat sareng sifat ilmu eta qadimani anu qadim duanana bimaknan kalawan makna inna kasanyana anjeun eta tata'aqalu mikir-mikir anjeun awalan dina kawitanana ta'liqol ilmi kana cumantelna sifat ilmu sumata ta'aqalu tuluy mikir-mikir anjeun ta'liqol irodati kana cumantelna sifat irodat wa ta'liqul qudrati sareng ari cumantelna sifat qudrat at-tanzizi anu bangsa tanzizi itu sifat qudrat eta tabiun anu anut li ta'liqaini kana ta'alluq dua wa bainahu sareng eta tetep antara itu ta'liqul qudrat wa bainahuma sareng antara itu ta'liqain tartibun ari ngiring-ngiringan fit ta'aquli dina mikir-mikir wal khariji sareng dina buktina li anahu karena sanyana itu ta'liqul qudrat eta hadisun anu anyar wa huma sareng ari itu ta'liqain eta qadimani anu qadim duanana wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana tetepna sifat ilmu ae subutil ilmi tegesna kana tetepna sifat ilmu lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala eta wujudul alam ayana alam wa tarkibuhu sareng tersusuna ya alam eta anahu sanyana Gusti Allah ta'ala eta lam yatasib lamun teu kasifatan itu Allah bil ilmi ku sifat ilmu latta sopa mangka kasifatan itu Allah bil jahli ku bodoh
walau kana sareng lamun kabuktosan itu Allah eta zahilan anu bodoh lam yattasib mangka moal kasifatan itu Allah bil irodati ku sifat irodat walau lam yakun sareng lamun teu kabuktosan itu Allah eta muridan anu ngresakeun lam yujad mangka moal dipanggihan naon syai'un perkara minal alami anu tetep ti alam wa huwa sareng ari itu lam yujad syai'un minal alam eta muhalun anu mustahil limusyahadati wujudihi karena nyata ayana itu alam bil hisi kalawan panca indra wal ayani sareng kanyataan anak wahai suwajaba sareng dina sakira-kira wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon al ilmu sifat ilmu istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah ta'ala naon diduhula lawanana itu sifat ilmu wayajibu pihaqihi ta'ala wallahu a'lam bissawab.